A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Surat Al-Baqarah ayat 170. Jeung di mana dicaritakeun kamaranehanana sok tuturkeun naon-naon nu geus diturunkeun ku Gusti Allah. Tuturkeun Al-Qur'an. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tapi maranehanana nyata masyarakat ngajawab, kuring teh nuturkeun kana naon-naon nu geus nyampak di karuhun abdi sadaya. Awalau kana abauhum sok sanajan eta nenek moyang teh karuhun teh layak kiluna syai'a teu nyaho naon-naon dasarna elmuna walayah tadun jeung teu meunang hidayah. Ieu salah sawios dalil tentang urang teh kudu diusahakeun ulah taklid gitu. Taklid teh asal kata tina qallada yataqalladu taklidan. Hartina tuturut muni nuturkeun anu teu aya dalil gitu. Jadi urang kana naon ku urang rek dipigawe teh tanyakeun ka ahlina gitu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sok tanyakeun ka ahli ilmu, kanu boga ilmu lamun anjeun teu apal. Jadi urang kuduna ittiba. Jadi nuturkeun teh dumasar ilmu. Lamun urang nuturkeun membabi buta, tuturkeun we rek kaharti, rek henteu, rek bener, rek salah, rek dituturkeun we. Tah eta disebut taklid gitu. Urang make contoh kieu. Urang di kalangan umat Islam lamun aya nu maot sok nabur bunga misalkan gitu, atawa lamun poe naon lah misalkan poe Jumaah misalkan datang ke kuburan sok nabur bunga. Ya ai lalakona tentang bunga sok dipake nabur di kuburan di mana jolna gitunya. Nah Rasulullah teu pernah Rasulullah nyontoan aya nu maot tuluy di ruang, tuluy di luhur kuburanana nabur bunga atawa manyur di banyur ku cai misalkan pakai bunga. Rasulullah teu pernah. Di zaman sahabat oge teu pernah gitu. Ta ieu tabur bunga teh ti samemeh zaman Nabi Muhammad ti 2000 tahun sebelum Masehi. Tos aya kebiasaan tradisi tabur bunga nyaeta di Mesir kuno. Jadi di Mesir kuno gitu lamun aya nu maot tah eta teh sok ditabur bunga gitu. Kapercayaan eta teh keur mensucikan roh gitu. Tuluy lamun di urang di Indonesia Jawa kuno ngawitanana. Jadi mun di luar negeri mah Mesir kuno, mun di urang mah Jawa kuno gitu. Teras deui di aliran-aliran animisme. Jadi di Tatar Sunda kan aya disebut animisme, nu percaya kana bangsaning arwah-arwah tatangkalan itu ngabogaan kakuatan goib gitu. Nah terus oge agama-agama anu sejen bangsaning agama Kristen aya tabur bunga itu di kuburan. Buddha aya tabur bunga, Hindu aya tabur bunga.
Kan lamun di Hindu tabur bunga teh kan di Hindu mayitnya kan dibakar, dikremasi dibakar. Tah tabur bunga teh di Hindu mah kumpulkeun si eta lebu mayit ya. Tuluy engke nalika dipalidkeun ka laut, jadi mun di Bali mah dipalidkeun ka laut. Eta make tabur bunga dihijikeun jeung eta jeung abu gitu. Eta teh boga pamadegan keur mensucikan roh gitu. Lamun di India mah si debu teh diaurkeun ka sungai Gangga gitu. Tah jadi tabur bunga teh kahiji eta teh akulturasi pencampuran gitu agama-agama gitu. Jadi berbagai macam agama itu tah hampir sarua gitu aya prosesi tabur bunga Kristen, Buddha, Hindu, tadi teh Mesir kuno, Jawa kuno. Jadi tirinya jual natenya. Da aya oge lamun teh hadis Nabi Muhammad pernah nyimpan palapah korma, tapi dah lain bunga di tah ieu nu sok pijieun kias teh gitu. Jadi sabenerna eta tabur bunga teh komonya lamun aya pamadegan ieu teh ibadah, engke jadi bid'ah gitu. Lamun teu aya pamadegan ibadah paling ieu teh kaasupna teh adat ya, tradisi gitu nya. Jadi atuh itu kumahnya urang maot teh kudu gewat mamawa nyangan kembang, bahkan kembangna digantungkeun dina naon di pasaran gitu. Tuluy engke ngawur-ngawur kembang di pakuburan, tuluy engke poe naon deui, engke lebaran misalkan gitu. Jadi ieu sanes tina ajaran Islam ya gitu. Tapi tina tradisi jeung oge tina agama-agama anu sejen gitu. Nah sakitu nya masalah sejarah tentang tabur bunga ya. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin.